Ujang ulin. Gua mau ujang lagi nih. Biasanya nama nu kayak kita Marah di dia. Kita dah iya manuk ya halus ya. Ya manuk bakal kumaha jadi bakal hibar ya. Si panggil kan nanti Mang Ujang kemana? Dasar ari urang ka imahna geus heubeul teu panggil si Jaun. Geus parek lebaran da eueuh. Oh itu. Tuh. Imah euy. Aduh, geus lila we. Oh, syukur. Oh, sono teu panggil nyata. Lebaran can silaturahmi. Majikan mana cager teh? Oh, syukur ya cager mah tuh. Ay tadi geus heubeul dia lah. Oh. Nalin ka jero atuh asup. Nunguan manuk kana. Manuk nu mana rek di bawah teh? Oh. Lain. Heeh ngadenge beja mana sana kalilit hutang heueuh kitu. Oh cing sabar ya da. Sarua urang geus bener mah euy. Hutang duit, pang-pang nama hutang budi, tak lah asa sama, duh pese mayarna aing teh. Alah, Jaun. Kumaha? Kaayaan ayeuna nabuh aya weh. Ah, unguk-unguk wae sidik saeuna mah kabeh seniman mareureun. Teu meunang aya hiburan. Mangga sempat cai ka imah can? Hah? Oh syukur atuh. Aduh. Cil. Jaun. Itu si Jaun lain. Mon. Mon ungu ke jeung ungu si eta. Oh, beranteng nyawa manuk geunteng. Lain bejana kamari mana sana aya nu jeung suasanarana heuh gitu. Ya, cik aing oge. Nah, aing bobogoh doan. Wah, kejadian nih pajarkan sila aing ngok doa mah heuh. Cek mana direuneungan heuh gitu. Lain pajarkan mana kamari ngabongkar warung heuh. Heueuh cenah. Si Jaun jadi kieu boh gelo jelema teh. On. Allah. Amane ngadeng eta? On. Tapi kami con beungeut ka aing. Pos nu geuleuh teh ya. Aing kahayang aing masih silaturahmi solongkrong yang ngagor-geleungeun minta dihampura teh kumaha. Kemarin hari aing tungtungna mah aing jika nu gelo ngomong sorangan. Aing sila aing ngokan teu pararubuh. Yon. Ya. Coba. Tapi asa aneh sih Jaun asal itu kita senang meureunnya, geus syukur kita lah atau tapi dipikir-pikir udah juga lain si Jaun deh. Ah bener si Jaun. Tuh bau lagi. Mana si Jaun lain? Oh si Jaun. Kumaha dagang eta kupat teh ketupat teh payu teh. Ngomong atuh sia teh. Menang sabaraha hari teh rek lebaran juga nama geuningan payu loba Wah teh. On. On. Gua gelo. On. Ay mana gelo? Sina. On. Wah iya jelema nu gede hutang. Iya. Malaweung geus yakin ieu mah.
Tuh, coba. On. Tong malaweungkeun bae masalah hutang mah. Alah, ya. Aing sarua deuleu euy. Biaya budak rek sakola engke teh tanggal 15. Kudu ongkos sebenarnya sarua meureun maneh oge. Listrik bayareun pamajikan can di KB. Sing sabare jang heuh. Keundang kieu. Udah masing-masing boga rezekina. Kieu aya insyaallah rezekina mah. Di pepatahan yang gua lagi gelan teh. Kunaon si Jaun? Eta manuk teh tadi eta we. Da rasaan aing mesti Jaun teresep kana manuk deui. Si eta meresepna kana bancet, si eta meresepna teh. Paling noong nu mani we di walungan. Mun ditanya si eta mah respek dah langsung. Mun. Oh bener stres. Yakin aing stres. Tapi dah heuh deui piraku, dia aku masalah kitu-kitu aja jadi stres. Nu antokna mah aing stres mikiran si Jaun. Mun. Ngomong deui. Ai maneh gelo? Oh, meureun gelo. Maneh stres bener. Alah sia. Jaun dikucir hareupeuna da rasana aing mah henteu deui. Ah, si Jaun jadi Ya. Panggil tuh Mang Jaun teh. Eta tadi yang cenuk-nuk didinya diajak ngobrol ngungkan aya juga nu kieu stres meureunan pan. Iya. Olo. Karunya aing buka dulur. Oh, Jaun atuh dong di perdalam teuing situ ya lah masalah hutang makeun bae. Tamaha diri sorangan atuh da. Oh, rumah sahirup ripuh maloba pangabutuh atuh da. Keun ada sarua jeung urang lamun kitu. Rasa. Nah, cipan susurian si teh. Karunya upahan teh. Mojang jika nu gelo. Nu gelo aing mapatahan si Jaun teh ada ge. Naon ya? Hah? Naon? Bulu irung atuh. Itu tadi ge mapatahan si Jaun ngan kita ngomong jangan kita unguk kan. Gelo bener nya. Saha? Mojang. Naon nyebut Jaun. si Jaun nu gelo mah. Heeh, Mojang. Mojang geus lila ngobrol jeung Jaun. Tadi gitu papatahan wae kan kitu we tungkul jeung tungkul unguk. Iya. Heeh. Ayo berak ka dieu. Naon situ da. Ayo dieu. Sidik-sidik tingali. Sia teh mung tadi blegu. Naon? Ngomong teh ai ucup gitu lain Jaun sia. Tadi urang di dieu. Kamana wae saprol aing itu tadi dinya ngebek-bek teh kadenge. Heeh. Serius ya? Palingan atuh geus sabakar bebek jeung nongol ngeuseubeuk ka dieu urang nungguan tadi. Pajar kita ngebakar bebek cenah. Sedikeun ulang palanya sirahnya. Aing itu tadi tapi ka botak ieu teh pikiran naon? Naon? Atuh garo. Wah, ieu Euy jadikeun. Saya teh Mang Ujang manuk teh alus. lain masalah manuk bieu teh aing teh sugan teh si Jaun maneh teh. Urang teh nungguan teh tadi Mang Ujang. Oh nyaho aing teh nungguan teh teh. Tah ngeunah teh manis saya teh. Aduh, Awah. aingan. Aing nungguan tadi didinya sugan teh si Jaun. Kucuk. Tarik-tarik teh teh bonge atuh. Masalah nanti jejebir sih tadi di datan hadatnya atuh. Naon? Salah saha urang nungguan Mang Ujang eueuh cuk urang. Salah saha sekipan sok. Sok. Saya. Lain Salah maneh. lain. Salah tukang bajigur sidik geus kiruh dikocekeun wae. Ye, salah mah. Urang teh ka dieu tah. Mang Ujang wah dagoan di dieu curang teh bari nyetel ieu. Ningalian manuk.
Urang teh nenengan si Jaun, sugan urang teh maneh teh si Jaun teh hayo teh jangan ngobrol ku aing teh teh. Si Jaun teh eueuh tadi teh geus eueuh ti kamari ge di teangan ti pamajikana. Lu ka mana? Si eta dagang naon eta teh? Di lebaran teh dagang kupat. Kupat teh kumaha? Kupat anu bertak. Aduh, Kupat, kupat. Di lebaran dagang kupat. Dagang kupat. Lontong teh balik-balik si Jaun teh. Oh, gitu. Atuh hampura aing juga teh si Jaun, anu aing ngablek-blek, mapatahan maneh teh kadenge. Pan keur ieu musyrik ieu. Musik. Da eta ngeunaheun. Heeh, da percuma kita di papatahan model maneh mah manrap moal. Nerap naon? Man apa? Pematahan kumaha na? Urang teh kudu dipapatahan, urang dewasa. Lain mah tong ngumpang nyusulkeun si Jaun bisi kumaha namjig. Susul. Semuanya bisa. Bisa. Jaun ka mana da eueuh Jaun mah. Mang nyusulkeun ngadenge beja ngabeung-beung rada kieu si daena mah. Ada eta babaturan urang kudu tewa. Heeh. Tuh. Asa tang sana mah Ela, kawahan tadinya. ela ujang. Iya, pakai pangsi Jaun. Heeh. Celana Saya si teh Jaun. ya Kopiah si Jaun. Silaturahim ka imahna eueuh si Jaunna cek ka majikana teh. Bari labuh. Da dari keutiknya dinya labuh. Kucuk teh kecubang. Kanu naon goblok tah? Kira aku kan walungan ka sawah dari mah sawah Oh, hungkul. sawah. Di cuman teh nginjem baju tuh aya sampaian pangsi cenah Jaun aya Jaunna ka mana? Apa majikana teh? Teuing ke lebaran can kari ka dieu geus dagang kupat teh eueuh ka imah-imah Jaun teh. Hariwang aing euy. Heeh, urang teh haritu teh. Hariwang. Hari Sabtu. Poe Sabtu hari Semua kan bisa. lain gitu ge euy babaturan urangnya urang teh urang kene. Orang tangan lah, adanya tuh orang tadi geus diwahangan, jangan sejauh langsung ke dieu penting-penting ge. Hariwang bunuh diri teh. Mana? Si Jaun. Bejakeun geus jauh bunuh diri bejakeun cing salamet. Mana anu salamet bunuh diri mah kojor sih teh. Dugane bunuh diri tanggal toke. Jangan yuk bareng yuk. Yuk jangan yuk. Bro. Punya gitu ge. Karunya yuk. Ya. Kira suku mu ya. Kepalasan sih. Hayu. Yakon. Akot. Manfaatkeun sih teh mah yang diakot aing nya.